Ini anak berdua gak pada kerja apa? Loh. Oh iya, lagi social distancing. Hey. Utep biasa bagi goreng patut wae. Tuh bisa datep lah. Yuk, kumaha? Perang tetarucingan wae ya. Lancing baralem gieu. Aing mah. Baralem kieu. Abang apa? Lah bocah, ngapa ya? Bocah ngapa ya? Bocah, ngapa ya? Bocah ngapa ya? Lah au ngapa bocah? Aduh, geus kumaha atuh nok we. Tidur. Geus kudu kajedau wae dia. Tidur. Kalian payah sekali. Ya ieu. Geus deui tatarusingan deui wae gitu. Tuh, kumaha maksudna? Ieu teh hayam rintit nongeng ka langit naon tah geuningan sok kitu. Sok. Hayam rintit nongeng kalang. Iya. Ngitun geus bertanya kabeh oge ganas. Boga deui pertanyaanna. Jawab sih. Naon bedana onta jeung kangkung sok sia. Naon sok? Mau bisaeun si Utep pas sakolana kitu tamat kebek wae. mau bisaeun gua sae mending ge Euy, eureun garelo ngarumun Geus we ayeuna mah maneh mah geus mending taluk we kangkung. maneh mah geus enang aja dong taluk we pokona jadi numpang pinter nama aing Goblok anjing senang we, goblok guys. Anjing. Aduh, nya goblok ge manuk. Aduh, aing jadi liur ke otakna ge. Aduh, kumaha nya kangkung jeung ontak naon gaya disebutan. Aduh. Jadi ya kesimpulanna dengekeun regepkeun sia Utep regepkeun lain ugol gawe kitu regepkeun onta jeung kangkung naon bedana onta jeung kangkung regepkeun ye regepkeun onta jeung kangkung Utep nya eta ai onta mah di Arab. Heeh. Kangkung mah di urang. Goblok sahan maneh euy. Ayo kawan-kawan bergabung kita berkumpul bernyanyi semua bergoyang bersama-sama pada segala benang problema yang ada bersama cowok ganteng Utep dan Anggi.